Sana mah yang beli 8 juta atau 10 juta karena normal kan aja mesinnya mah. Lah, coba timbang. Gak tarawas. 10 kintal. Anu bener ya timbangan. Wih, pan jadi 2 kintal. Turun 2 kintal 2 kilo eta. Itu bener ya timbangan. Yang diasupkan karena karungan. Kayak yang beli di lah isuk burung. Baiklah. Jangan. Halo. Aduh, kemarahan lagi udah jual rongsokan. Alhamdulillah. Terus diki ya, empuk. Naon korenya? Liar. Mati ya. Rongsokan wis pinu. Aduh, aing. Ya Allah, tongkulak lebih gedenya tongkulak rongsokan. Kan yang tambahan aing beli motor ieu kurang. Rongsokan biasana hayang alpoe. Ai kuah ieu. Yang gitunya. Diduruk waing taina geus kieu mah lain nyeri beteng darah dia budak. Bangsat darah dia diduruk waing di kebon dunungan aing ngarari sing kieu lah. Geuras sia waing sakali-kali dedak. Aduh. Ji, kayak lagi kedeung ji. Enak. Pan ieu. Ih, kunaonnya ieu? Bol aing panas mendadak ieu mana? Banyak le. Aduh, bener bol aing aduh, kunaon ieu? Aduh, Bokong. kunaon? Ngebul. Aduh, panas. Aduh, panas. Ngising aing mah kuat, aduh. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Enak, Mang. Beres bos, ieu ku mamang ieu. Budak teh taina diduruk ku mamang. Naon? Taina tadi diduruk ku mamang mun teu panas eta bos. Terus diduruk mana eta taina atau kebona? Kebona segala bos ku mamang, kagok ku mamang lah. Ih, atuh plak cau urang paraeh meureun. Kajen bos, pan bos mah jelema sugih bos, melak deui urang bosnya. Oh, geus kitu mah. Ai nu hempal bajakeun burung ka bosna. KRT. Tah, Mas, mamang berangkat ku KRT. kiri kanan tah di ujung. Lila 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 la la lo. Woi, anak buah motor teh di kebun dunungan urang teu kumaha urusan ieu. Hah? Modal. Oh, modal teh coba ajaran eta budak lu bener teh anak buah he. Modal di mana? Di kebun dunungan aing teh. Saha sih modal? Anak buah si Aji jeung si Agis eta. Aduh, modal aing modal sih mah. Aing. Aku aing dilaporkeun heula ya ka dunungan lah geus. Ngas. Aya anak buah lah, aing modal aing modal geus kieu mah aing lah. Nah, dia naon dah ka dieu. Cokan. Bentar rawas aing keur molor ngeunah-ngeunah diganggu sia. Rek naon sia ka dieu? Aing dorong sokan jeung jajan aing ya. Oh, geus ada aing nang tambahan jeung beli motor. Ya, Tadi kan ya? tah. Gua antar awas. Ke rumah. Iya, ongkos otik tapi aya 15 kilo. Mana deh tadi gerane 15 kilo muir deui dulu. Tarawas, aing kaget ka karak ya. Oh ya. Kira. Kau yang dibere. Mang, geurang ge aing teu kawa hang jajan. Biru. Yo. Tah, 30.000 nya. Ah, Coba hitung deh. Ah, 4.000. aduh aing nek budak leutik malah. Nyahoan bae teh udah leutik ngana duit. Ya, jadi 10.000 tah. 10.000 bae lah. Loba eta ge sakitu duit. Geus geura ditu. Beneran tuh bentuknya kiloan. Gue antara was langsung balik di bae. Mau cenut-cenutan kene eta gue antara was. Hangeun barakintal ya. Coba kau usutkeun aqua merek naon nih nya. Bangsat. Aing ditipu budak leutik aing ditipu manehna malah aing kok tipu. Alhamdulillah aing menang duit aing jajan lah. Woi, dia tipu aing dia. Dia aing ditipu ku dia. Adik kedet aing kadikeun. Tarawas aing ditipu budak leutik. Bos, bos. Aing jajan bos. Ulah bos.
Woi, dia ulah nipu-nipu aing dia. Ulah nipu-nipu aing dia sekali deh dia. Bejagin dah poin ke bapak aing. Wah, blog nipu aing saja lemah usina batu. Tungku aing gutan cokot kabeh. Batu barak gelanya gelade setan. Ih. Jadi arate hulu aing. Goblok. Aing nu goblok. Hulu aing nu atur malah helm kau yang digubrutan. Hi. Hah? Woi, bos, beres bos, geus bejakeun ku Mamang, bos. RT. Heeh, geus. Kumaha teh si RT? Oh, kece di pagahan budak kata cenah kumaha cek RT cenah. Oh, geus kitu. Heeh. Oh, geus mending ngaca ujung. Kabon nu tadi teh. Oh, nya. Di duruk. Oh, di Baru lebak urut, bos. Heeh. Aduh, Ji, mau lain panas kayu kunaon yeuh. Bos aku sikat kawat. Aduh, yang gue Bang, dia aja aduh saya tahu. Wah, dia benang kuari benang, siap benang. Dia kuaing geus mah. Ah, benang kuaing geus kieu mah di karungan ieu. Oh, nang sia kuaing. Hah, bang. ampun, Mang, ampun, Ah, Mang. geus kieu mah sia Mang, kuaing. Ah, sia kuaing geus kieu mah. Heh. Bang, satu doang sia. Gan terawang hasa satu nya. Di karungan geus. Ampun, Mang. Mang, oi, Mang. Mang, jadi Mang, jubur kami, Mang. Ampun, Mang. Mang. Wah, bangsat doang. Aing ngisin den pukul di agis nyalakan kain aduh. Jadi jubur aing aduh, balik lah aing. Aduh. Eta si Karmin galak-galak teuing. Aduh, kudu bebeja yang ke Pak RT yo. Aduh, si Aji kumaha eta nasibna. Aduh, kebeneran Pak RT. Naon sih yo? Minta tolong kami yo. Si Aji tadi itu di karungan. Di mana? Si Karmin. Di mana? Di lebak. Ayo, bro. Yuk. Lah iya jalan mana yo? Ai. Ampun Min. Kuaing kudu teh tadi. Urang Min teu boga salah Min, ampun. Teh ngising teh. Cicing. Ngising di kebon dunungan urang teh. Henteu Min. Eta mah saha jeung nu ngising? Ah, ulah saha sia. Pugu dia. Dia pugu. Ah, teh aing liar lah ulah kitu lah. Ka dia sia lah. Oh, dia sia. Ah, sia bonang sia. Ah, sia. Oh, apa aing ya aing. Saha sia tangos ini sia teh wani mah. Kau berani aja sama kecil dong. Ayo. Bangsat dong. Ah, bangsat lupa. Pugu dia. Ulah gitu. Awas sing teh gitu. Pugu dia. Dia pugu. Ah, teh aing liar lah ulah kitu lah.